Wilujeng enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu urang diajar bahasa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 23 nepikeun ka 25. Tah, dina halaman 23 nyaeta aya pangjembar basa lembar kuring. Nyaeta nu judulna angklung. Angklung teh salah sahiji waditra alat musik Sunda anu dijieun tina awi. Sorana ngarulung mun dioyag-oyag. Di Bandung aya tempat nu katelahna ku angklung, nyaeta Saung Angklung Mang Ujo. Diadegan ku tahun 1966 ku Mang Ujo. Ngalegna alat musik angklung kasohor ka mancanegara seperti Malaysia, Korea, walah nepi ka Amerika. Tah eta kitu. Tah terus dina handapna pancen di bumi ngajawabananya. Tah ngajawabananya sok ku barudak dijawab. Eta pananya hiji nepikeun kalimana. Misalkeun sebut 5 pengalaman hidup nu pikabungaheun. Tah ku barudak ditulis naon tah pengalaman anu pikanyaahna. Tah terus saterusna kitu. Da mun tos beres buka halaman 24 nyaeta latihan ulangan pilihan ganda sareng esai. Nepikeun ka halaman 25 sok ku barudak jawab eta si latihan ulangan PG sareng esaina sareng jeung halaman 23na ngajawabananya. Tah mun tos beres kirim ka WA bapaknya tugasna. Oke, atuh nuhun.